Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa zakara sareng parantos nutur atanapi mapatahan saha as-syekhul imamu syekh imam al-ajalu anu agung al-ustadu anu janten guru Rodiuddin An-Naisaburiyu anu wastana Rodiuddin An-Naisaburi bi kitab makarimil ahlaki anu kacatut kacantum tina kitab makarimil akhlak. Inna Dzulqarnaini saenyana ari Raja Dzulqarnain lama aroda samangsa ngarepkeun atanapi ngamaksad ieu Raja Dzulqarnain ayu sapiro kana rek nyaba arek indit erdek perang dia staulia kana tujuan ngawasa atau menguasai atanapi naklukkeun ieu Dzulqarnain alal masyriqi ka daerah atau nagara nu aya di belah wetan wal maghribi sareng ngawasa daerah nu belah kulon. Sawaro maka musyawarah berunding manggil Raja Dzulqarnain al-hukama'a sareng para hakim para ulama. Waqala ngadawuh anjeunna kaifa usapiru kumaha rek nyabana indit kaula li hadal qadri kana ieu martabat kana ieu kalungguhan kana ieu pangkat minal mulki tina karajaan. Fa inna dunya maka sababna ari ngaranna dunya mah geuning eta qalilatun anu saeutik anu leutik. Paniatun tur anu pana tur bakar sirna bakar ruksak. Wa mulku dunya sareng ari karajaan dunia eta hakirun anu hina anu cilaka. Palaisa maka henteu aya naon haza ieu karajaan eta min uluwil himmati tina luhurna cita-cita. Pakola maka ngadawuh ngawalal al-hukama'u para hakim sapiro kedah anggat anjeun kedah miang anjeun liuh sila supaya hasil atau ngamaksud anjeun laka ka anjeun naon al mulku dunya wal akhirah niatkeun we cenah keur karajaan dunia keur kalungguhan dunia sareng kalungguhan di negeri akhirat. Pakola maka ngawalal Dzulqarnain haza ari ieu perjalanan ieu sapar karena tujuan urusan dunia sareng akhirat eta hasanun atuh sae kacida. Waqala sareng parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaqtasna Allah yuhibbu eta mika cinta Allah al ma'aliyal umuri kana pangluhur-luhurna perkara wa yaqrihu sareng mika ngewa Allah sipiapaha kana panghandap-handapna perkara. Wakila sareng parantos dicarioskeun pala takjal maka ulah sok rurusuhan atau gagancangan anjeun bi amrika kana urusan anjeun. Wastadimhu sareng kedah ngalanggengkeun atau ngadawamkeun anjeun kana itu urusan. Pamasola maka moal nepi asoka kana itek anjeun saha kamustadimin saperti jalma-jalma anu ngalanggengkeun. Kila parantos ditutur qala tos ngadawuh saha Abu Hanifah radhiyallahu li Abi Yusuf kana ka Abi Yusuf kunta aya anjeun eta balidan kalebet jalma anu belet atanapi anu bodoh akhrajatka ngaluarkeun kana kabelatan anjeun naon al muwadzabatu tina kalanggengan pidarsi dina waktu diajar. Wa iyaka jeung sareng kedah sieun atau kedah nebihan anjeun wal kusala kana malas atanapi kedul. Fa innahu maka sanyana kedul eta su'mun sumber kagorengan wa afatun azimatun sareng bakal jadi panca bahaya atanapi karuksakan anu gede. Qala Syekhul Imam Abu Nasrus Sofari al-Ansori parantos ngandika Syekh Imam Abu Nasri as-Sofaru al-Ansori ya nafsi hai nafsi hai awak kaula ya nafsi hai awak kaula la turhi ulah talangke anjeun
ulah ngengke-engke anjeun anil amali tina midambel pilbiri kana kasayan wal adli sareng adil wal ihsani sareng pagawean anu sae pi mahalin dina berjalan lalaunan wa kullu zi amalin maka ari setiap anu gaduh amal bil khairi dina kasayan eta muktabatun anu dipikaresep atanapi anu dipika senangi wa fi balain sareng eta tetep dina balai atanapi bencana wa su'min sareng kaawonan kullu zi kasalin ari tetep setiap jalma anu kedul. Qalal musannifu rahimahullahu taala wa qad ittafaqali sareng tos mupakat ka kaula pi hadal makna dina ieu makna dai kudu ninggalkeun anjeun nafsi ka hai awak kaula attakasula kana kedul kana males watawani sareng talangke kana amal wa ila sareng lamun teu ninggalkeun anjeun kana malas jeung talangke pas buti maka bakal tetep anjeun fi hawani dina cicing dina kahinaan palam aro maka teu ninggal kaula lil kusali ka pirang-pirang jama anu karadul al hadu kana bagian yahdo anu eta jalma malas teh menang bagian siwa nadimin anging bagian teh kurna langsa wahir manil amani sareng kahalangan eta nu kedul tina pirang-pirang pamaksadan atanapi pirang-pirang cita-cita wakila kamin hayain wallahu alam bimuradih mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barokah utamina mah kanggo simkuring umumna kanggo urang sadayana tina awasan kitab ta'alim muta'alim ieu sareng ngajadikeun urang mudah-mudahan kitab teh jadi sumber alat supaya urang dina nalika milari ilmu langkung afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.